Dicai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirah Cai Sang Ratu Putih bumi mengabonyu mingkem mingkem bet balalager uka-uka di dieu dedemit di dieu gentayangan di dieu ulah jahil ulah ganggu Yisim kuring sekeseler Prabu Siliwangi bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi selamat kabur nyaboga turunan di Sumedang turunan teh tukang baso tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi sising lah ada dongeng manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon Ini makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan di dinya euy bau-bau bangsa manusia si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureus seuling mah teu nyari tenang buta hiji wae masing hareupeun ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa we sik tingalikeun kabeneran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat teu naon ke urang bade mi heula sakedeungnya mun sae tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun niat teh aya nu hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebab galap urangnya teh kadenge sora kentut ketuk nu kacina kadenge pisan mah mun nora we sok sora bool bool bonang sok terus nyiksa nyoper eta nu ngeunah pisan mah sora sarman aduh sarman utit emang utit saron maksud teh dah geuning jelegur teh sora golep goong naon anu diseueuran seueuran seujurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh gebuk nepi ka kieu giningan tau kayaknya maksudnya
Ari unine are uninga mah galam nya euy. Gitu. Urut kering tadina. Urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya. Obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya Kalau diserikan si lama. Kakak ada pasti akan. Naon seueur Oh, nya. seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnon saha ngaranna uing lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depak kieu. Ari itu anu tukang tikus enang. Oh, tikus eleh deet. Kus enang maksudnya. Tak kebenaran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar diri bagja awak dek lompat kamana ngapecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk-dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak Awak geus asak. bedah beureum disebut asak emangna dewek teh rambutan jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawaning mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek. Saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu dah. Siap. Lapar aing. Dacan sasarap bulan. Yo rezeki. Yo wabun denya. Yo makanun. Kedas. Bau-bau bangsa manusia. Sama ada bau. Ya. Sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing Geus jadi mangsa salira bulan. mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna Ping-pingna naon? kabeuki teh ping-pingna teh Naon deui kata kulan? komo eta tulang dada moal teu ngadarek-dek dihakan Moal teh hipu atuh. eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser Ada tangtos. Gitu teh.
komo eta geus jetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibelum heula kabeuki komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun di sate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibelum teh ngakan cekerna tah tetepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan di sana pujit anu ngeunah pisan we eta tah komo kana jeroan pujit mah sumurna aya eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok lain sada sebeuh mah seuti segala beuki ya hajirikeun semua bagja Gusti nuhun maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid apa da teh palsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung habiskeun leles beung dititah asa tenaikeun ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ieu kedah ka mana milarian tuangeun salira kelanan tenang jangan rezeki kanggo salira dipiri kurupi kambing lumayan pangliput untuk karuan budi kemana mau kami binati salamati mohaya menyisiku dia bisa melaju bantu ngahacurkeun semua bagja Gusti nya cik abdi ge kalah beuki karelo aduh ampun ya kanehan muni percis teh orai hejo cekenai orai naon-naon oge ah jeung jembatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling wiwitan tangtu moka malinaan asep dampatan tu moka malinaan warga seni pada langang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambangan manusia Jakarta sekarang alah Jakarta sekarang panas banyak baraya nya Kang Jakarta sekarang panas banyak jalan pararanyang hawana panas ngan hanya ka banyak baraya ngan banyak baraya sekarang banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang bawa kendaraan rawa kendaraan lain maneh teh ngomong teh dina we terus kumaha naha asa napak saja saya mah Kang dararamang sadayana muju cekap nah sekarang ada apa
pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakadanana nya urang neangan aprak-aprakan. Kamana? Kamana we ngagalaksak. Ya. Ada laksa ka Bapak. Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ayo maneh bisa nyebut U, bilang U bisa kagak? Kagak, hanya A saja. Kagak. Bilang I kagak, hanya A saja. O kagak, A saja. Ayo nyebut olok-olok, balaga, Ada. nya. Benar. Ayo nyebut gede hulu, balaga sama. Hayang katangar, Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka, gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya. Ma. Eling-eling mangka eling. Coba, ya gampang saya mah. Naon takwa mangka wah. Lumingkang di bumi alam hanya cangka marcapada Dharma wawayangan bae, Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah, anaknya kasasar lampah sama tamanya. Tadi di Indonesia mah maha nu paling sulit banganya maha. Nafsu nu mata kaduhun. Wah bisa. Wah bisaeun di dieu mah. Wah bisa. Gampang. Nafsu nu mata kaduhun. Amarah yang mata hajakal. Ya. Oke dia anjing. Pusat pakai aturan Tentang demi jagalan Kebugaran Atuh kenangan euy. Saking itu kenang beberebetan kamu. Saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua? Oh mau dikendangin? Iya dong. Ya. Cepet. Boleh. Harus. Ya boleh atulin. Kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Nah ini enak. Ini enak. Suara sindenya juga. Kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kau mau disengakan mengereduh. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan jeta mah. Bolot sih. Cuma kapi hatur diterima. Diterima. Mak, diterima. Belum?
naon jo belum sia teh Gusti sia bebolot budak belum lahir Dio goblok Dio aduh kewe geus menang ijazah kakana rek dikawinkeun goblok Dina tamat lah sekolah. aduh nuhun kada rumpul ngacung leungeun naon bari teu ngomong iya mangga naon ieu teh mangga lah ada apa lapar sami atuh heeh tak kuha sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakanan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing abdi bangkong kadohung dikerok ya neangan nomor ya nanya priyogi mah tuh siapa tak kuhal sakitu dulu tah ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan na senang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul da maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna sararea ini hujan aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti diterima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah ki dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun aduh ampun limun tedugi kalimat sumuhun kita limun ay lima mung tedugi ka genut ay genut genep maksudnya di belah mana palih ki aduh kidul Gusti sok siap sadara hingga ayo Parina teh kaki ikan dah. galap anda menggalap nah kemana saja Ngomong kesangenan. ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para ruku naon make kumpul ari tengah romong mah nakol naon Rame jeung ieu masalah. Misalnya teh bukan naon teh
ayahnya udah kumaha minta supaya kuring apal ngariung teh wah maneh mah buuk ay buuk budeg maksud teh bool ay bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon ari maneh aduh ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik kurang suuk Sunda maksud teh diantawina desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh sungut dikituan disadah henteu anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet Li tuh ya di Amerika Stephen Seeng segel ya segel main teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui tuh dina 007 hah naon San Kompodat San Connery maksud teh duh ya aing kudu seri naon itu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar belegog sabaraha taun yuswana bu Gusti balas ayeuna dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegog ya Allah keun bae tong diceungceurika meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa aduh belegog
tongkeun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Jangan lagu tilir. Tungkul aing dek nulis tungkul. Ade. Si Adi Gua mau nulis lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jalanan atau dikuburina. Juli. Baca sok baca maksudnya ini tuh tulisan itu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia si lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi hapan kitu baik oke belengong maut aduh mana je kumaha dina tulisan teu dikieuna maut mah teh aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belengong tah eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah halo halo ampun cing Sarwana sudah uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy sekolah teh cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Tina naon asalna? dina naon dewek asana jadi galap kieu aduh kieu maksud teh kara permios aing jalma teh di dunia mah Oh, eta. kira udah gitu salamet kening uring-uing teh gimana ya dulu udah hei udah wala wes wah naon wah alah wah kaula moal rek ngaganggu bangsa ajeun kaula nulungan anjeun bieu aduh marmot mun sagede kitu aduh Gusti udah udang boro-boro aduh alah salamet uing nyong euy duh ngeliur kene euy salamet di urang heeh moto kehalangan goblok moto kehalangan kadinya mana ngadupak atuh terus Jalan segitu lega. jalan lega moana naon kaula moana naon moa uluh alhamdulillah cukulat dulu aya makhluk ieu monyong eta ku bisa ngomong deui nyet nemalan nemalan
Udah kadenge atuh tong bari ngadegung ka teh. Asaran Kalah nyet. ngerti. Aduh. Sehat gitu. Ai monyet sehat, ai jelema kuleuh. Nyet. 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 Urang pake ngamen kok aing. Dang hamin mah loba tumpeng. Coba. Anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung. Dinya kitu. Lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh. Halus. Tah ina cek aing. Kumaha domba alus? Nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tanukan. Domba jalu mah. Tanuk jeung kanyut. Nu tanukan dua kanyutan. Domba jalu ieu. Heeh. Yang nu hirup pang nama itu. Jeung domba teh anu hirup. Gerapek. Da eleh we tah mah kabeh oge. Nyata tah mah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh. Lancar pisan pikir. Itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba ayo domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik deui ka itu ini goblok terusnya balik ke kanang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah ge gua gelo Ceritakeun dong Mas itu. tah kitu tah eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh Domana sabar ya. ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan alus heuh eta teh domba teh kitu seperti nasi lain ieu domba ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah domba kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun Kolotin. boro di Bandungan ku aing aduh ngeunan pelekung sisi-sisukan Pasti. luar biasa salah jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor Bedol. aduh ngeunan Ada redek. Imentot. ngeunan ara reudeuh Ada redek Kang Damur. thank you naon saya teh ngomong cek ku ngaheo teu ngarti aing mah naon cenah Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. oh hayang dihartikeun ku aing heueuh Bahasa arah ngarti. sok atuh ngomong ieu teh aya pikir saha naon oh ke tenang lana kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh nya mudah-mudahan we oh Kira geus kataon piduiteun. ai pokok
panjang teuing atuh goblok. Pajak deui gitu. Seuring si goblok. Lain Bu seri teh kitu salamanu tempo mermain. Oh, itu. Hari mana teh saha ngaran? Heeh. Oh, nya teh apa? Aduh. Nama kata apa di babaturan? Kata apa babaturan? Heeh. Hah? Aman. Aman. Lain. Pucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Yang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana Dod? Aduh. Cikampek, Lain. Subang, Lain. Sumedang. Mana tuh? Kamis. Oh iu teh. Ciparai panjang teuing. Naon teh? Cianjur. Kamis. Oh, urang dia. Oh, naon di teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung kan tuh. Di mana di Bandung nak? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Arca Manik. Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Kita Baranogari. Borononggari bener. Salah Palaguna. Urang Majalaya. Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon? Solena ai geda. Benar. Salena. Solena poho deui. Coba deui. Benar. Salena. Geus boga ka Bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Baca buah gitu. Leuh, manuk naon? Yang calecet. Lain. Insya kumaha beli di sadana teh? Oh, soang. Jauh
Aduh, punya siwang di sana nak gitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, siwang Juna. Masuk. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh bete. Mana teh rek itu? Naon atuh ieu teh? Oh, mana teh hitut? Naon atuh? Nah, saya teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal hayang ngisi aing teh. Goblok teh. Sakitu Aing geus teu ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Di pawangan kedah jadi panggang. Naon? Cing pangenangankeun euy mun di jara rempling. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge. Datang aing teh mun di jara rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kayaknya. Kurung kadai tadi kurang. Nah, genah gitu mah. Hei, ah. Aduh, nuhun. Katampi lah. Bener gitu nah. Aduh, nuhun. Mun nararin kieu. Nuhun. Iya. Nah, datang di kenangan bete sia teh. Hah? Maneh bieu teh di kenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Walot. Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran jauh atuh Lembang mah. Di Banyaran goblok lain Lembang. Udah. Aduh, kumaha teh dikumpulkeun di aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak Oh, teh. budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapak maneh teh maot. Hihihi, menipi ka geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot, awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot seminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikanna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau bagi parah sih tahu. Untuk kalau baturan kita biasa.
sana orang jadi dewa aja diuk. Yo. Serasap jadi tukena meninggi ciprit ngatur kayaknya bapak coy kulan diuk. Ini nada kan. Lolos teuing atuh. Eta we lain. Sia teh ge. goblok sia Jauh-jauh. sidik nu gelo kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta Geus saksi acan pamejana. kumaha Sirik. urang sararea urang sami bunga-bunga Urang curak-curak. sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalinggihan kursi karajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi Terus jadi dewan teh mah. urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh naon Jadi manusia dan jadi ya jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung nah kapan di mana aya budak geuning manggih karewasa sok dewan sawan damel nah sia teh kabina-bina teuing ada isawan. ye ai sawan mah di luhur geuning haseup awan Awan. mah dalang eta mah putra dede amung atuh awan wawan wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan Dilawan eta mah. Tong dilawan. tak kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon Dewan naon, Cing? uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni Wah, beres atuh. Pengairan. Jadi Alo. pengairan. ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian Wah, maneh uing peternakan beres.
melak naon melak kungkang jangan naon atuh kungkang tinggalnya teteh disiupan dipakai coy sama kangkung atuh tama nah sia teh kudu beda kang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung kalangkung nah sia ai kalangkung mah di mana urang numpang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tidak kalangkung jadi kalangkang panaya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah melegung ai kalangkang mah kieu ye muguhing dina kieuna geus birat ararinit eta geus birat ararinit najan mungkir geus takdir najan numpang geus kadar milik diri bagja awak milik diri bagja awak deletang tumilar gitu mah deletang tumilar gitu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari mah cara reking oh cara reking atuh awak nage sabab aing nya ge buta aing maloba dedeleuan jeung alus dedeleuan alus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi dedeleuanna ruksak kapeureung-peuneun eta teh kuti kotok hayu batur urang ini salah ngomong pirane wakil jelema tiluan goblok ge wala lamun mikir mah kasih dirayuna beset tilu menit ge cing percaya kasih ayah usia ayah wae nu teu beset kabeh oge warukana kumaha mun saya percaya kasih ayah mundur mana anu dijagokeun ku seueur di mana budak teh etan budak satrian bieu tong ka eta dewek heula lain kelas lain level cucungik maneh gelut jeung aing nah wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang boga bandera sok cenah ka dieu teh budak si hareupan kitu aing jeung dewek aing nepi ka maksa cing inget lamun maneh dina waktu enak keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam di mana teh neraka jahanam teh coba teu percaya sia lain si lain nggak percaya ya di mana di mana deket pindan atuh cak ke Pak Haji Sidik sok kayaknya lamun sering bener laki-laki dan jangan terus saya begitu karasa semua karasanya
tenggelan dan PKW mati gitu acan urang tenggelan aing mareureui deh ayeuna ditengah ke 100 tahun itu naon aya kejadian naon cing dunya ieu teuing gitu nah teu nyambung Allah aing teh boga teh makan si jidan percaya itu tara salah tembak piran gol alah bangun khawatir Kang goblok semua teh moal males teh karaos lieureurnya tenggelan nu merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge punah acan goblok punah naon punah ya sanajan maneh pentora kata Rabbi salah kata puji apa aing mah geus potong rewas goblok iya bawa turunan tadi tunai sok wah ya bawa turunan ya ayangnya ho udah jahit ya bawa turunan lain gurunya pas ya waduh itu woy wah sia tah sieuneun tah si goblok baru kana kumaha baru si maing alah si cepot kabur euy baru kana aing aja mah jagung gede atuh lain di Bandungan di baheula di zaman Mama Suhaya di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy siapa teh di mana teh jelema teh mama suaya gitu waduh lu mengading cing si lain teh geus kolot diajar bener saeutik sakedeung deui ge modal siapa teh we mun panan poe masih lain teh tereh surup da teu hayang jadi jelema bener tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain di mana teh lain teh wanieun ka si lain teh peda si lain teh adi pejabat da beungeut mah ka si lain teh marah mah tukangan mah meurepan eueuh nu teu wanieun tapi ka urang teu maritis eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deui aduh gusti aduh liur waduh ada petir di siang hari aduh si cepot ka aing neluh urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu manu kana rek mati manu aing teh raja siluman aing teh raja jin aing teh raja setan aing teh raja Namrud nah sia teh sia raja Namrud aing raja singa sing hareupan sok aing tukang teluh urang dieu dua kali aing leungeuh kana hulu ayo dua kali lieur oge euy naon teh euy aya nu nunggu wah eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing anu neungeuh kana hulu aing teh sia aing jelemana moal dipungkir deui sia teh sarupa jeung aing sia nyeun kaonaran di dieu sia balik ka asteuna aing ditewak deui ku polisi keke naon maksudna neungeuh kana hulu aing aing si aing datang ka dieu ka lembur teu maritis dengan kae no aing mah teu didikan goblok maksudna ngata amina teh sia teh jago hirup teh sia kana aing sia sok aing sia goblok sia hulu aing dintod euy goblok kumaha lamun beno aing reuneuh
ya Batara Kala teh ngancam jelema Terus dek dihakanan ku si Batara Kala kakara si Batara sieun lamun jelema raja di negara nyekel Endong Semar cek saha mau ke jeung ya make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir sia teh jelema geus kolot kari ngarobah laku lampah sia tina saha kana bener tong sieun ku kala kala teh apa kalakuan si lain nu goreng nu matak jadi madawa mah setan si goblok kamu kan leutik ka ieu sia kabina-bina teh ya renge ku sia lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Cek Trayuda saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate judo silat tinju kungfu benyang lain seuri nganggap enteng ka urang dia oh lain nganggap enteng nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu bieu nu dianggap enteng leuwih ngulik istilahna moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia benar buktikeun nya mah bisa silat buktikeun aing hayang leuleuh buktikeun tukang silat mah tidak usik ka deuleuh ieu pajigrak kitu awak lamun tukang jatuh teuing langsung cing leuleuh enta tepak tilu langsung moal langsung tepak tilu ayah silat punya entot-entotan gitu aduh lain sirat sama goblok berarti hap-hap nah silat medelekeun contoh ya alus aing dulu jeung siapa balik ka teh siapa jigrang bina-bina teh jangan pipilun kana urusan aing jadi we aing keganggu kalau aing akan kerja bina-bina teh tarik per sok sialah hayang nyawa coba tuluyekeun bieu mah kaganggu kudu gelo deuleuh sanajan mana nepi ka mana oge tetep deuleuh dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka deuleuh wah bener maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia akan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay sia disangka cikur ku aing naon sia cikur teu nyambung goblok cikur mah perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur reguk mau puta tuh akang mau apa ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur teh mah cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh
jujur mana di tukang jaya liangan bujur teman mau buta atau coba gerak keluar Bahtara Kala ayo ayangnya tapi syaratnya ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula bener tega lara tega pati dor ditunggu di luar ya siapa saja ayo kan gedungkeun deui layan kan janda anak buah nanti lah urang patutunggalan sajen aing ya bina-bina teuing saja ulah hayang kana caekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka silih atau silih heula ka dewek dewek heula ka silih jadi perangna perang mental dor saha nu gede amok di antara urang duaan aing heula oh sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongko roromeheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari beti muning beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna tengah pancing kata mah sia teh mau sungut tengah pancing saja berarti mau sungut teh sia teh mau bangke kuat euy kuat euy geus geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering tadi teh paingan anjing paingan anjing paingan teh ambak atuh paingan teh ambak na ceulina dicocokan si goblok mana di daguan deun nutupan ceuli bener karulik dah ya sok maneheun ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon teh Ajeng ajeng ngabekok ya eleh ngabekok sia teh goblok eleh amat eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tombak urang patutunggalan we yo mending gelut atau mending silihina gitu ya enteng teh silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh enteng tapi mematikan enteng mematikan nu ambak eleh jadi sia dor aing hayangnya parah kejadian dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah aing heula berarti masa aing eleh
pohon eta hobi bang itu. Sok siapa mimitian. Sok. Alah. Sing parah sing kanyarian ya. Si cacing. Sia teu beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok, Tai kuning, si goreng patut, si hese nyatu, si cacing sia kilan, teh si bau kelek, cacing kilan waduk. si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Karesep Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan. Sabab sia teh mau engkol dua. Tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Abina-bina teuing wah kuatan euy. parah. Kuatan euy. Bedakeun si teu boga acara gitu. Si teu boga acara. Terus aya kene. Si geus teu payu. Tapi kata hare-hare gitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Iya. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Ti si dadan aya. Tiga blok kakenyos. Lain. Di lobang nganggur ayeuna mah gitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar. Itu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya, maneh inung maneh. Ya, goblok da inung aing. Tah, sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih bari. Di Aisyah teh ku inung sia dumeh jepepeng padahal sia teh bilatung. Leuwih parah. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si leng teh tina hileud peuteui. Anjing. Ngahina inung aing, ambek eleh tubah. Aduh, Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh. Leuwih bari. Parah Gusti agung galah. Bibirna dah. Sekaing oge nya. Gusti kahina pajar inung abdi hileud peuteui. Padahal inung aing mah hileud orok. Kade si Asep. Eker masih ada tereh modal. Naonan. Tere bakal. Katempo dina ngadalangna ge geus hokhek. Lain tereng bakal. Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. Gue sering ngabalanjaan rupiah. Wa ke jeung Sok sombong Asep sia. Heeh, bener. ulah loba dipangkakeun. Nah kitu ai. Sumuhun ece. Aya rasaan terek panjang umur teh. Pada ponoknya. Terjag-jag padahal teu bisa kitu Sep. Jeung rarasan tereng Asep wae. Ari Yosua Malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Sia di mana kakenaan muntaber moal becus ngadalangan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang. Beres. Tenang. Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha yo. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya. Ece benar ece mah. Hanya kenangan.
kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ngantur obat sudah di aku ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis gelis bener geus dicabut umur Masep ku pamajikan teh diusir teh diusir kumaha ku ibu nena kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya gila ada hidupan batu di ruang we sila karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lembur batur dipake hees kumaru lain nyeri dari batur jadi hatenya nyeri dari mending podaran heula pemajikan maneh teh ayeuna dosa-dosa wakil dipaehan segala lan nya ka dosa-dosa wakil yang dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami oh sia bogoh ka pamajikan dalang lain bawa jeung dipaehan ada sia mah keur mahayang teh baheula cocok orang di dengkol tamahan alah wajar tak kitu ayi heuh yang mah nyaritakeun jelema nyarioskeun nyai di payunan Allah Masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli wah moal malah sarieun gila bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teu tuh tidak ada apa-apanya eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa odoh leres